sapoe beres 3 lamun dikeureuh mah nya. Ah mah proses nyimpaina pan proses nyimpain bangga ngaliangan jeung ngamatangkeun pan kudu sarua kalau teh mau istri kudu ulah berat sabelah gibrig gibrig oh ya matak bahan teh kudu bener-bener garingna jadi bahanna garing lamun baseuh manyata kadang-kadang hese di jadi kena meotan benernya cina matang kieu teh tah hese tah istri kudu sarua itu tah ulah berat sabelah tah istri kudu matang dieu tah kieu ulah gitu tah panjangna sabaraha ieu teh panjang mah rata-rata sok panjang kacongo kolecer mah panjangna paling beda 2 cm panjangnya teh panjang keseluruhan ieu sabaraha meter ieu 3 meter lebar 7 cm kudu saimbang pan kolecer mah ayeuna antara panjang jeung lebar aya kolecer 3 meter aya lebar 10 cm rek kumaha coba jiga opak jiga kipas angin gitu ai gitu atuh genah karek kumaha mulana we gitu nang punten jangjang walet itu teh jangjang ucing jangjang walet anu ieu teh orang mana ieu teh ieu mah nu urang pada Jaya Cianjur tah Kemang Kemang Gunung Batu heeh Cipanas kaluhurnya Kang Sipit nu bogana teh itu Kang Sipit daekeun mah terus udah teh kapake tutur teu mangga kajeun eta mah Cek era aduh kalau cari goreng-gorengnya kita selebritis unggul mah selebritis kolecer aduh bener arti kana kolecer digawe teuing deh gitu katanya bodoh pakai syukur teh kajeun zaman putih bang mangieunkeun bentukeun alus syukur goreng teu langkung teh paling di pasuk meureun heeh kalamun kolecer yang alus pasuk pasuk urut masuk ceblok alung mana kolecerna itu ubarna teh pasuk ini adalah ampun ngeureun banyakeun baju gede teh oh kita resep mah ayo tadi dipanggilkeun jadi gunung nanti gunung itu urnya gunung Kasur Ciputat Bunyi Cianjur di mana Cianjur itu kadang-kadang lolobana ka Bunyi Kabunyi daerah Sakidulan lah bangsa Taronge Oji Tugu ai gunung halang teh gunung halang gitu kayak gunung halang dirinya itu karena pendatang itu apa pendatang orang-orang kidul mah kadarinya dari lain jelema ecek-ecek kernya Sultan aduh Sultan Siti gila ya mah ya ampun eta daerah ada sok didukung ku kawat tuh aduh Dayat emang Dayat mana gitu